Ieu sambil ngantosan ngagolaknya pemirsa orang ieu potong-potong basona tah. Dibelah kieu we hungkul. Ngarah engke jadi mekar. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di dapur Ceiko. Kali ini Ceiko akan membuat sebuah menu resep andalan Ceiko, yaitu menu yang selalu ada di restoran mewah dan di hotel-hotel berbintang. Menu ini banyak disukai semua orang pemirsa, yaitu mie rebus. Sok Ceiko, anu siap. Iya, ayam mie rebusnya, terus aya baso, endog, cengek, nanti teh jeruk lemon sareng ieu sosin. Pertama-tama pemirsa orang hurungkeun nya komporna. Nah, urang etakeun caina, godogeun. Antosan dugi ka ngagolak. Ieu sambil ngantosan ngagolaknya pemirsa orang ieu potong-potong basona tah. Dibelah kieu we hungkul. Ngarah engke jadi mekar. Tah kieu. Sayurana oge nya nong dipotongan. Ieu mah menu praktis pemirsa. Sadayana ge tiasa lah ngadamel ieu. Menu teu gaduh acis pemirsa. Alasannya aja mah praktis. Nah, tos ngagolak ieu, lepetkeun mihna. Eta pancina buntung geuning. Ye ku ece ieu teh pake nako beurit santung keur beuting. Teruskeun sayuranna nya. Nah, pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, neng-neng, aa-aa, nu kasep nu geulis. Pilih aya nu teu acan tiasa ngadamel mie rebus, tah kieu carana. Tonton video ieu. Ku ece jadi ieu dicontohan pos ieu. Ayeuna tos teu asa mah nyawios. Ena urang cengekan, tah kieu ece mah biasa tah nganaon itu ke cengek wae. Tah ayeuna tos setengah mateng pemirsa, tinggal endogna urang culunkeun. Tah pemirsa tos janten ieu mie rebus mantap teh. Tinggal nganggo ieu. Oh pemirsa, mie rebus biasa aja. Persan jeruk tah gitu. Duh meni seger geura. Komo hujan-hujan mah bari jeung keur lapar. Bohong pemirsa, biasa wae. Ceiko mah tara ngabohong, nyaan ieu tingali. Tah, meni ieu basona malalekeh kieu. Aduh, meni mantap diendogan. Bohong pemirsa, tong percaya. Ye, nyaan aja mah tuh, nya. Duh, meni mantap. Ieu teh naon sanes pajangan nya, ketik ku teh dipereskeun deui.